billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah alam bimaradillah qad ja'akum yaki teman-teman tekakum min sarakabe rasulun apa utusan min anfusikum kang tetep saking pirang-pirang awak sira kabeh minkum tegese saking sira kabeh rasulun ta Muhammadun nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anitum kang sangat syadidun tegese kang sangat alai igatas rasul ma'anitum apa barang kang masyakat sira kabeh tegese kamasyakatan sira kabeh masyakatukum tegese kamasyakatan sira kabeh wa liqaukum lan nemu sira kabeh al makura ingkang yang sengiti harisun alaikum turkang gasang sreming atas sira kabeh anta tadu cinta oleh pituduh sira kabeh bil mukminina kalawan longkang mukmin kabeh rauf turkang banget ulah syadidur rahmat tegese kang sangat ulas rahim turkang asiri lahum kang ngarepakeun ya rasul lahum kada mu'minina al-ghaira in becik fa in tawallaw maka lamun mengoy nas anil imani bika saking imankeun galawan sira pakul maka ngucap sira Muhammad hasbiyallahu ta kang nyukupi ingsun kafiyat tegese kang nyukupi ingsun iku Allah la ilaha illahu kang ora pangeran iku maujud angin huwa Allah alaihi atas Allah balaka tawakkaltu masrakan insun bi kalawan Allah wa zikrulan ngamandal insun tegese kumandal insun la bi ora kalawan lian Allah walaluti Allah rabbul arsyiku pangeran arasal kursi tegese kursi al azim kang khosahundang tuken ya Allahu ing arsy biziki kalawan dan tutur li annahu azamul makhluqat kadasatuhu la ya arsy tukang luwi agung-agung sakeh kang den damel wa rawal hakim fil mustadrak lan ngariwayatkeun sapa Imam Hakim ing dalam kitab Mustadrak an Ubay bin Ka'ab saking ki Ubay kang putraning ki Bab Ka'am qala le ngucap ya Ubay cakula pada akhiru ayatin nazalat tapi akhir ayat kang tumurun ya ayat iku laqad ja'akum rasulun ila akhir surat tugakeun sirat kamari akhir surat kamari akhir surat ayat terakhir di surah Taubah ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz
al-ayat. Ieu ayat khitab khusus kafara orang Arab. Orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi, kelahiranana turunanana sakaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi aya teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh, jarak masa anu lila, tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu wauh ka Kangjeng, teu apal tempat lahirna, tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal teh iman teh, ya Allah ya Rabb. Tinggal mempertahankan iman, keyakinan, sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh. Teu rugi, teu cangcaya urang paeh mawa keyakinan iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan eta. Kajen teh ditembak, enggeus kajen ditembak, dibunuh, kumaha. Allah Muhammad, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi, salam. Ya Allah ya Rabb. Tapi lamun urang ditilik wari, saki informasi geus poharana. Neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya, tapi itu diberi hidayah mah hese. Nu mantak peperangan multinasional Baghdad genjleng negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah ingetkeun lain rek nyaritakeun peperangan, andek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad, itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, bagaimana Gus tentang perang Baghdad? Ngapain kita bicara Baghdad? Udah nggak usah diikuti, bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Paham orang tentang Baghdad, Pak. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal ke otak kan cek urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge mah geus. Dagang jengkol mah geus. Geus sasawi dagangkeun ka dinya kabeh. Lain ukuran otak sia nya ditakeun Baghdad batu. Beuh mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalangan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna. Kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa, dihantam lagi ku lobaan. Menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang ku manehna kilang minyak dibom lagi ku urang Irak sorang. Per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di dinya teh gigideug bae. Negara-negara aing diusir deui sia ku aing. Aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga aing sia. Emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman, teu nyaman. Urang Irak mah kajen teh paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing. Naon bebeunanganna? Teu bebeunangan, nu deuk dimasalahkeun naon kuari? Nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam. Per detik ribuan tentara nu asup Islam. Urang dikaburkeun teu meunang nyaho. Nu potong leungeunna, nu eueuh ceelian, nu eueuh mataan, anu tanpa daksa teu bisa. Leumpang ku ari di Amerika, ribuan jelema asup Islam. Saddam Hussein wasilahna. Urang mah kan teu nyaho informasi nu sabenerna. Kula ge jauh teh ti almarhum almarhum Gus Dur. Udah, kula nyaritakeun Baghdad saya.
pagawean urang bae cek. Moal kaotakan busia. Ye, sakola teu daun teh nyantakeun Baghdad. Ulah kitu Gus. Atuh kayak resep bae. Tapi emang kumaha Baghdad bah negara 1001 malam. Emang kumaha sabaraha nabi anu diturunkeun di dinya. Lain sembarangan negara teh mah negara kuno. Amerika negara anyar. Inggris negara anyar. Kalawan negara kuno. Menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim. Hasilnya datang ke akuari. Ralang sadan hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad. Baghdad teh ieu tokoh Baghdad tiba heula. Ti mimiti khalifah kahiji, khalifah kedua dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein. Nah, naon kitu ngaranna waliun min auliyaillah. Oyang negara kabeh ku Saddam mah. Kumisna bisa gede bisa leutik. Saddam. Lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh di satu sisi orang resep, di satu sisi orang sieun kanya. Aing neuleunya eta aing resep aya tapi sieun aya. Sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu. Komo jeung jelemana. Tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu. Teu diberitakeun kan kitu-kitu nama. Kaistimewaan jeung kamaziahanana. Sabaraha ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mah bisa. Ya di Indonesia bae ge sabaraha ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge. Teu gara-gara cara Saddam teh kitu. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu mah keur carita hidayah melalui peperangan. Ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese eta mah nyaritakeun anak lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggakeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos gitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Tah hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Hah? Naon jang ulah. Bingung kan Amerika. Urang kaditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan. Negara acak-acakan. Tapi orang Irak bangunna tenang, teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Ma'rufil Qurhi aya di Baghdad, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad. Tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh. Tenang urang Baghdad mah. Ieu itu. Per detik ieu apakah kacau urang Baghdad? Ketika ya orang Amerika geus deuk siap bae. Urang Baghdad asal dari orang Amerika geus. Ih, nanti di berita-berita negara 1001 malam Baghdad. Deh. Pokoknya mah urang-urang menyaritakeun Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan namatkeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan, can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan, mesti Baghdad namatkeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir, per detik ieu masih kan. Perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan, can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan, can selesai sufi. Ketika geus selesai, doktrin-doktrin namatkeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti. Dua negara, Uzbekistan, Baghdad, Uzbekistan, Baghdad. Dua eta mah perguruan sufi internasional. Enggas lamun encan
makekeun ka didinya badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia paek dan hidup titik. Henteu perang ge sarua bae hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad kuari Amerika nggak bangun orang Baghdad geus kieu bae bangun ku sia emang aing ridho teu sakedeung deui perang deui jeung aing sia. Orang Baghdad mah geus kitu saya diciptakan untuk perang. Indonesia lain kita diciptakan untuk korupsi. Jangan tinggalkan korupsi sampai mati, bawa mati. Dia tuh sabodo sia. Yang mah dongeng doang ja. Korupsi teh naon teu. Jeuh aing mah korupsi na mana. Aing kira mun aya mah tunduk sarua. Dia aing bangsa Indonesia. Sial, sia nu sial. Iya. Ieu mah caritakeun peperanganana capek. Mengikuti orang, wow, tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali, ku bangsa sufi-sufi, ku ulama-ulama, ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge, matak dihancurkeun ge ku Amerika. Aya kekuatan anu terselubung, aya kekuatan anu gaib, aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana. Bom Baghdad, dibom. Tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam. Masya Allah karim. Eta ngadoa lagi kan Saddam gitu. Selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah. Bukan untuk menang dan kalah, tapi dakwah saya selesai apa belum. Kula lamun maca doa Saddam Hussein kos gitu sedih kadang-kadang. Naon sedihna? Henteu rek nyaritakeun menang jeung eleh. Tugas saya selesai apa belum. Etalah keistimewaan Saddam Hussein. Diabadikan. Bongkar kubulan Saddam. Senyum Saddam. Ya Allah ya Rabb. Anu geus dibunuh Saddam teh. Naon kitu ngaranna? Setrum. Saya kapaehna. Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah dicaritakeun. Setrum deui Saddam di dia. Allah ingat ke Hajjaj baheula. Allah selesai sudah ya Allah tugas saya. Tek hai. Bikeun kubur gali setelah 1 tahun. Geus diabadikeun senyum seungit caririk sa Baghdad kabeh. Henteu rek caritakeun naon deuk caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad, hidayah bangsa kafir nu asup Islam kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah. Di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam, tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah. Sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah. Ayo gerak. Anu kamari di demo gubernur Jakarta saha? Batur Siap. Eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh. Nah, ieu kan diperkirakan deuk asup Islam ayeuna. Deuk asup Islam. Ahok teh eta kuari teh. Wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarak deuk. Tuh, tapi lamun kejadian nya asup Islam, wallahu a'lam. Iyalah rahasia Allah. Kamari sandeg-degeun henteu deui. Kuari radahan ente mencan nyaho kan kuari perkembangan Ahok. Ya, tinggalin zaman sia mah tuh. Ya, mengikuti corona bae corona. Ahok ikuti ku sia. Ya, hampir kuari teh deuk asup Islam. Ya, perkembangan politik teh ulah leleluarna doang. Jerona keur kumaha ieu nagara teh sampekeun duit aya naon nih di jero teh. Kekacauan dan lain sebagainya. Eta mah urusan lah. Tapi ieu teh di jero da aya naon ieu. Menteri ieu dan di jero teh keur rupa sini. Pancen kieu emang ngosok kaditu lelebah mangsia. Dakeun aing segala naon. Tah make jas teh eta aing eta. Di mana cenah kieu eta keur nikahkeun teh. Siapa teh jauh urusanana.
Teh nyaho aing mah kedelu beungeut teh bae nyaho kaler kidul sampai. Geus aing resep ya ngaji nu geus kieu resep. Jeung nu barodo ki resep. Gas, urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah. Penting salamat bener teh. Daripada nu palinter kabalinger. Guys, informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina. Sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge. Aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit. Bos Indonesia, terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman. Tidinya jada gering, diimpus kieu bos Indonesia. Nah, nyana terus non ngaranna ngagerokeun pabajikan jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan bah. Enggak, kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kaum sekalian. Bapak mau baca 2 kalimat syahadat. Beres baca 2 kalimat syahadat, menang 1 jam mati. Di dunia sugih, di akhirat ke sorga. Seneb urang eta kus. Cek nafsu urang, tapi kan rahasia Allah eta. Masya Allah karim pohara jasa. Perang Palestina ya. Perang Palestina. Dati itu. Ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun. Kena tembakan muslim. Masuk rumah sakit. Kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe. Dah ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim. Yang bernama Muhammad ya iya. Langsung pelukan dina ngimpina, langsung masuk Islam dina ngimpina. Ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut, tembakan sat, hudang cager, langsung nyana baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dokter kaget. Ina naonan. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, sudahlah keluar la ilaha illallah, la ilaha illallahan. Hampir ditembak di rumah sakit. Jangan, coba biarkan. Kita tanya dulu ada apa. Begitu ditanya seperti apa? Dibukukan. Kukula boleh bacakan bukukan. Bahasa Inggris masalah. Ya Allah ya Rabbi. Iman cerita naon lain cerita naon hidayah. Datangnya teh melalui impian. Lu tadi melalui penyakit, tadi melalui perang. Maha kawasa Allah. Tentang urusan Allah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi. Paman sorangan anu urusan Kangjeng. Dedeheun nyaheun Kangjeng Nabi. Kajeun mang kumaha ge ke kukula dibela di hadapan Allah. Nu penting emang iman ka Allah, iman ka kaula. Cek emang. Ya Allah. Bersorangan nu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah. Nah, ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah. Dilahirkan di Mekah, digedekan di Mekah, diutus di Mekah, khusus ke para orang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng, anu apal diutusnya sebagai Rasulullah Kangjeng. Turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ka Madinah. Urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qabilat. Aya naon cek Kangjeng? Kami mah eueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad. Cinta kami
kadeuh kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun anjeun teh sumping ka dieu betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad cak Kangjeng Nabi naon dipake kahayang ku anjeun natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat di dunia mah moal lila dulur urang anak urang incu urang geus mararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat ya Allah cak Kangjeng Nabi lamun eta nu dipake kahayang siap turunlah ayat ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz wahai orang Arab yakin nyata jelas yakin geus datang ka aranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia bari apal anjeun kelahiranana bari apal turunanana bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah min anfusikum sapagodos jeung anjeun azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan aranjeun kabeh anu jadi kabeng berat anjeun anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz artina aziz teh berat hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika orang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi ketika orang Arab aya kategenahan Kangjeng leuwih tegenah deui ketika orang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika deuleu umat ngarasa berat teh masyaallah numantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorat ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan datang ka jembatan Siratal Mustaqim tipoleset terayangan embungeun Kangjeng Nabi berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa azizun alaihi ma'anitum masyaallah pahara luar biasa tayelang ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim kula nu bakal nyapaatan ke aranjeun kabeh geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ka sorga ieuna jelema-jelema nu carilaka menya teu ditulungan panggihan kula di mizan panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim kula dia azizun alaihi ma'anitum ngarasa berat ketika umat manggih ka berat teh ulah aya anu teh salamat hiji-hiji acan ya Allah Iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun
Assalamualaikum tur kaseng serem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh anta tadu kenayen menang pituduh harajan kabeh anu pohara jadi kamemet anu pohara jadi kahayang anu jadi kepikiran per detik-perdetikna kaseng seremak Kangjeng Nabi teh harisun alaikum karajen kabeh khusus da urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaksian sepak terjang Kangjeng anu apal turunan Kangjeng anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng serem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh menang pituduh kabeh masyaallah imankeun ka Allah imankeun ka kaula sebagai rasul Allah ulah datang ke salah nyimankeun dari penyelamat iwal ti kula cek Kangjeng Nabi nududukeun bahwa Sang Maha Khalik adalah Allah nududukeun melalui kaula syariat-syariat nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat kula teh hayang anjeun teh menang pituduh wabeh ulah hayang kaluar tina hidayah harisun alaikum numantak diteruskeun ku hari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogahan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasar-sarem hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep ieu kiai anu bahaya nu kos anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum kasem-sem hayang menang pituduh ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu aduh bake jeung salah eta teh teh yahueun keur gahareupan neraka aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim mawa urang ka masjid mawa urang ka pengajian sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ka orkes dibawa ka tempat judi dibawa ka tempat zidah dibawa ka tempat mabuk naudzubillah min zalik itu dibawa ieu teh urang teh masyaallah karim. Nah, ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun bunga urang harisun alaikum dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum dibawa ke tempat benar harisun alaikum ketika dibawa ke tempat maksiat nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi aslina makan seperti eta aslina Masya Allah karim urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat dibawa ku malaikat ya Allah ya waful mujrimuna bisimahum bakal kanyawan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema patukhadu bin nawasi wal aqdam diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sat bidawasi wal aqdam diseredan suku-sukuna dampal-dampal sukuna masyaallah karim eta teh ceuk Imam Saroni lain di akhirat di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae turapul mujrimuna bisimahum patukhadhu bin nawasi wal aqdam tapi jelema anu bagus mah fi wujuhihim nadratan naim jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim cerah ceria dibawa ka pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat ngan geus deuleuan jembal kiai loswat cenah cekeuna ieu demo sia ka aing nadratan naim masyaallah sakedeung deui salat terus baca Quran, wiridan, kajauhan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka. Haripu
moal ngahiji jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji sebab naon turapul mujrimuna bisimahum fatukhadhu bin nawasi wal aqdam deukeut ka pengajian dasar lain ahli Allah mah ngabur ji deukeut ka masjid teu jauheun tihang masjid kos kumaha teu jauheun deukeut ka masjid teh eueuh antara imahna jeung masjid tapi teu jauheun tilok ngitungan tiang masjid nya nama aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihangna aya 10 berarti nu gaji 10 teh ya tuh kan tak ieu teh maksudna teu kajahoan ku urang bakal jadi ahli surga ahli neraka padahal kanyahoan nyingrai di dunia keneh urang ku ari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat di mobil orang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah urang deuk ka Bandung pasti datang ka dieu bae ka Tangerang ganti mobil bae nya bapak-bapak kula-kula emang kan henteu teh beda ngobrolna hese tapi pan orang jeung santri deui mah heuh sia tinggal nakolan bae ieu ngindaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang bae sacalangapna urang ngindaheun eta urang sapagodos ngaranna teh tapi orang ngobrol aja dengan polisi, ngobrol ke naon orang mah, ngobrol ke bintang, jangan naon bintang orang mah. Ayo coba ayo, ngobrol ke balok, jangan naon di mage ambal aya balok teka pakai tuh. Wah balok tuh orang bisa bingung orang. Ya urusan sekolah nanti jaho, urusan tahapan derajat nanti tuh jaho orang mah. Diajak ngobrol gelah sepira kos kitu babari mah babaringan teu hayang nyaho. Sebab naon sapira kos kitu. Jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulanan. Urang sa mobil jeung DPR dek ngomong naon aya kecuali Ki Fudoli lain deui teh mah nama emang semi nya nama tuh bisa teh mah ngobrol nya mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago panjana ge sok ngomong sia jadi DPR ge nang aing goblok sia barang peuting aing ngadoakeun atuh aya ana bae ku kucuran sia ka aing saeutik kiai goblok beureun teh mah nya teu bisa orang ngobrol jeung DPR teu bisa nyaritakeun perkembangan politik yang teu bisa ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisiba DPR jeung DPR bangsa ahli neraka PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok mana nu benerna heulanana tuh teu bisa urang tapi kan orang yang ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang sabodoh ngeunaheun teu ngeunaheun sabodoh sia ngaji los teu ngaji los moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los geus aing mah nu gaji aing mah jeung anak aing bae rantai ku aing anak aing sia ngaji sia doan jeung aing geus tuh bal bisa tetep sebab naon sebab eueuh nu dideuleu iwal ti Allah hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana memang nang saha ditahan ka DJ nu ditahan nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000 da geus teu kudu mere sedekah geus bawa deui duit sia can sia ka ditulis geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya soal lagi Fudoli teh sok hayang bae nya teu kudu mulia lain jaksia agung lain jaksia sugih lain jaksia kumaha Allah nu merena beres geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere geus beres bayar hutang sia bae heulanan ka ditu ye ieu majelis kieu 15 miliar leuwih ieu ye 15 miliar leuwih ieu apa aya duit sia di dieu ya Allah ya siapa dia kayuhan ngeunaheun tah gas besok mah nun teu mayar di luar ngajina sia cenah jeung kiai mah juga orang tungtungna ieu mah aya nu pangnyeunkeun we ieu mah jelema teu bebeja acan geus aya duit urang kabeh di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar
Iya teh beakna kuari 16 miliar. Encan anggeus. Encan anggeus munarana bakal munara Banten itu tuh. Encan bangsa 5 miliar deui. Aja nang di mana kieu deui teh. Siapa mikiran kain. Teu kudu mikiran. Allah sugih. Kiai atuh susah aing mah. Ieu mah lainna naon ye. Nek jaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim kasangserem Kanjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat. Urang teh ieu teh ditaduturkeun Kanjeng kumaha Kanjeng? Kanjeng teh amr ma'ruf nahi munkar. Mantep cek Kanjeng Nabi man ra'a munkaron falyughayyir biyadi. Selama lamun ada munkar boga kekuatan, silakan melalui kekuatan. Bila perlu perang. Wa man lam yastati lamun teu bisa, fa bilisan ngomong, coprak cara ki pudoli. Dibayar ngomong teh dibayar henteu. Lain dakwah teh pokos kitu usaha. Tuh, ieu nu bener. Sok dikasinggung. Atuh lainnya na bae sia ge sarua. Ulah atuh urang dibayar tuh dibayar ngocoprak we terus. Bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh tah. Urang ka pasar kemis mawak salon. Saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini untuk minta bantuan. Jepan goblok atuh. Suka teh deuk dakwah horeganan masjid can anggeus teh beres sama kos itu. Ulah dakwah. Fal yughayyir bi yadi. Wa malam sati pabilisani. Wa malam yasat tapi kolbi lamun teu bisa make kolbu urang wa huwa adaful iman pang handap-handapna iman. Sapeker dipermasalahkeun. Ribut gede. Tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teu dimasalahkeun. Je, padieu naon ieu fitnah gede ieu. Teu kudu dimasalahkeun tasawuf atuh. Fal yughayyir biyadi. Wani nyana radio tatangga dibantingkeun, TV tatangga dibantingkeun. Kunaon aya nu liwat dadana muka nyana ngahenen bae. Je, tadi mah rada gede teh mah. Tinu imah rada gedean ieu ya. Goblok ieu kiai goblok gantung kabeh kiai kos kieu. Masa gerbeuratan eta tah. Ndek dakwah bener dakwahna. Namun urang teu kuat fa biqalbi geus bae kuat teh ya Allah ya Rabbi. Nu di imam hepe. Siapa? Lain dakwah pikiran nu di imam. Betul kan? Nah, iyalah dakwah nu mantep. Urang dijadikeun kiai, kuari dihormat ku jelema, dibule ku jelema, diagung-agung ku jelema. Dibuya-buya di dunia ya di akhirat teh salamet tahun henteuna datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna kuari mah dikiaikeun kuari dibuyakeun kuari dimamakeun tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh sia dimama-mama ternyata eta munkarat sia henteu ngomong-ngomong acan bahkan hate sia resep sia aing nyaho sia aing dikiriman awewe baheno aju sia teu dakwah. Tuh kan, urang mah ya Allah, ya Rabb. Tatangga hajat nanggap orkes. Aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan cak dia. Goblok pada teh sia. Di dunia urang dibuya-buya. Sabaraha murid sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda. Sia diantep teu ngomong-ngomong acan. Dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret patukhadhu bin nawasi wal aqdam. Dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai. Embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo nu merek itu pun. Dibayar paling 1 juta 2 juta. Ya, da getek yang dibere kos gitu buat. Anas di akhirat ka neraka, di dunia teh kabeli karimun acan. Enggak, tolak kemah pod, namun leti kos gitu kan. Tolak, guys. Pokoknya mah lamun aya nu mere bangsa 10 juta gitu guys. Sepak habak. Bobalkeun ka beungeutakeun. Sia ngajakan neraka ka aing sia.
tambahan. Itu beres teh. Tah urang lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal. Henteu rek mikiran batur mikiran urang bae. Ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu? Menurut Allah urang kiai teh bener apa? Henteu urang. Diagung-agung, dimulia-mulia, aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar. Mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus. Ulah eureun-eureun, anu haram, ayo ngomong bae geus ditanggap teh ditangkap, ngomong bae. Kayak moal kembali bakal grogol. Kurang ada jalan-jalan eureun-eureun. Reman teh sungutna. Ya, itu mah tugas orang. Tapi disesuaikan. Ya. Nailah yakin jelas jata datang ka aranjeun kabehan utusan nu ngaran Muhammad. Eta teh golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana. Anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim wallahu a'lam.